Ah, punten bari tumaros. Siapa ngomong? Iya anjing abi bari tumaros itu. Naon? Iya. Abi teh kanik lagi hutang. Heeh. Tah itu jelema teh kebar kabur wae manehna teh kita di hutang teh. Anu orang dia. Heeh, ngomongna mah orang dia. Tah urang ngarek nanyakeun dia kenal ka jelema ieu teh. Mana? Ek ningali fotona. Aya tempatna. Tah ieu nu ieu. Oh iya. Heuh nu ieu kenal teh tah anu karangna di dieu tah. Nah dieu jelemana anu terakhir teh make baju I love mom. Wow tuh ieu mah. Wow, Tah dia Apa? gimana tah? apal imahna? Heeh tah dia tah anu aya gunung tah. Oh nu aya gunung. Bisa apa tah? Tah apa? Aya ieu teh fotona atau naonna? Aing aya menterkeuna. Ih, udah tua bantuan ke diberi gocap. Tah ieu imana? Ieu imana anu aya tangga caringin anu tukangna gunung. Oh, itu tanggal caringin. Tangga caringin ieu teh. Oh, soalnya tanggal buah sugan teh. Tangga caringin. Oh. Aya tuh gambar rambut ge. Oh, heuh. Jik. Jadi mana anu digigireun tanggal caringin gitu? Heeh, jik. Oh, heuh. Nuhun atuanya. Kade mau geus hasil gocap. Heeh, kayak kabeh ka diri teh nya, turunna. Awas kabur. Buat kalian yang pada lagi galau sama abis diputusin pacar, kagak usah sedih. Nih, tips dari gua. Jadi nah, gitu. Kagak usah sedih ya, Brodi. Bro, buat kalian yang sekarang lagi pada nganggur, lagi pada nyari kerjaan tapi belum dapat, gua kasih tahu nih solusinya biar cepet dapat kerja. Jadi gitu solusinya. Selamat cepet dapat kerja. Oh my god! Wow! Oke guys, ketemu lagi di channel saya, channel Dian Mokondo. Gue sekarang mau ngikutin tren yang lagi rame di TikTok. Jadi gue mau nyuputin uang ini. Nah, ini sebenarnya bukan 2000 guys, tapi di dalamnya ada gocap, jadi 52.000. Saya akan disumputin di sini. Nanti biar orang pada mengambilnya ya. Nah, kita taruh di sini ya. Langsung kita ke dina. Nah, guys. Jadi di sebelah. Nah, tepatnya di jalan sebelah sini ya, di Calincing. Di Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Calincing, Desa Sukahani. Yo, silakan buat kalian berbagi rezeki aja. A few moments later. Aduh guys, ini udah hampir 1 jam, tapi belum ada yang mau ngambil guys uangnya. Padahal gue udah ada niat baik buat mereka. Padahal itu isinya lumayan 52.000 buat ngerokok padahal mah ya. Tapi kalau dipikir-pikir, gue gak ada uang. Sebenarnya itu uang terakhir gue buat ngopi, buat ngerokok. Daripada gitu, mending gue ambil aja lagi lah. Lumayan buat ngerokok. Macam tak betul je budak ni. Nah, ini cager lah. Cager mana? cager hari dia mah awak mangan gering dompet deh. Anjing. Aing mana mah sorangan wae nongkrong teh sugan jomblo anjing. Wah, aing serangan we siga kiper dia. Kiper anjing. Aing teh kabar nih, kayak dia euy. Aing mah najan pengangguran demen, aing mah nya seungit, gaya mah nomor 1. Sombong amat. Kebang sok aing nyari ka mana ayeuna? Apel. Salah. Belanja. Salah. Nang nawe. Salah.
urut nah Anjing. bukan namanya ti aing geus gaya ente teh apal aing geus gaya kieu jam geus Rolex tas Gucci nya iklan layangan atuh Anjing. nah aing mah geus moal layangan lagi Belum butuh. wah aing ngamela tuh nya Aing take up teh. aduh aing anas geus mandi geus dandan teh kabogoh aing salah nganter indungna ka pasar anas tek apel anjing repa lagi kabogoh teh baik putuskeun wae kitu nya euy ada katang ganteng ieu babari dengan awewe mah naon ini terkot hiji awewe kena gelis aing ge ganteng punten iya abi sarang ieu nya Jang Udin iya abi bade tumaros ieu teh kan abi teh bade apel ka bumi ka Bogoh kira-kira di dia da alamatnya mah di dia cenah nyarios mah di kampung Calingcing ka abi teh bade tumaros kieu terang ka bumina Ceodah teh bumina Ceodah mohon oh puntenna teh ieu ka Bogona mohon abi ka Bogona Ceodah oh terang paling mana tuh kaki we mau lurus talas teh ke kanan oh nya kasih kanan teh ke kiri ke atas kiri teh aya pertigaan oh ke kanan deui kanan kasih kanan teh lurus deui we aya tikungan ke kanan oh taat teh berarti ka kiri sanes lempeng aya gang eta teh lieur lah kita nunjukkeun kitu mah bisa digambarkeun teh bisa digambar tuh ami iyalah ami gampang lah ami teu lieur kaparna abi teh ngaraseuti dong oh nya tuh gambarkeun we mohon abi teh nyana kertas atuh dah oh teh nyana kertas mohon di ieu we atuh di panangan we atuh panangan teh bade na tonggong panangan ya teh ti dieu mohon ke kanan ke teh kanan belok ke kiri aya pertigaan di dieu teh oh aya pertigaannya mohon tas pertigaan teh lorong di ka dieu mohon lurus salih aya tikungan oh nya tikungan tah bumi nama di dieu oh eta nu titik eta mohon di dieu bumi nama oh siap atuh nuhun tuh anya kartos mohon kartos mangga siap adik kieu mah abi ge jelas adik kieu mah abi ge moal lieur atur nuhun atuh nya mangga sok sing lancar mohon abi ya tos kangen ka Ceodah abi aduh atur nuhun pisan mohon ai sugan ka putrina ih Ceodah ieu Ceodahna nya sok lah kumaha abi ada bogohna ka mamahna lain ka budakna nya nuna mangga aya wae budak murah teh Lah euy meni gayam-gayaman nya teh atuh eta boga jambu teh atuh jambu-jambu nya itu oh iya segar sigana nongkrong geus ngeunak ieu hadapan balong meni uhakan pisan atuh mojong atuh eta boga jambu bisa mah jambu oh aing geus aya jambu batu mendingan hayang jambu air jambu air atau jambu batu kan eta boga takal atuh oh nya dagoan tuh kadang aing moal jambu batuna kadang sigana jambu batunya oke atuh dagoan atuh deuk geus wah anjing lo bahasa karesek sugan ya udah atuh urang mah karunya euy ka maneh daya jambu batu mah loba di imah tah anjing karesek kieu sok anjing sia mau naon ieu anjing jambuna mah geus bener anjing masih bisa potong ge emang sia jeung mau batu sagala kan aing salah teh kan cek sia nyokot jambu batu atuh anjing teu kudu nah kela yo ieu kan jambunya tah ieu batuna ieu batu biasa tah ieu batu bata hayang nu leuwih alus aya nu leuwih mahal batu naon batu ginjal anjing goblok teh punten-punten tadi jawab bangsa sopan kita naon naon pi kontan maneh tol lu mana kan cicing dinya oh situ emang kumaha mana aing punten sopan-sopan kerja siapa ku belagu gitu si eta mah beulad aing mah conge anjing heuh conge budak
pesan ini. Nah, aku manggil mana mau dijawab-jawab atuh nyebut punten kasih eta mah tuh. Sopan ini sopan punten jadi jawab ini. Salah sudah mana mah. Kena bayar atap kan si eta mah. Kalau Ya Allah. Ini ku sedih-sedih teuing nasib aing. Keur masa patu hiji-hijina. Pamere teh amada manopo. Ngadon muka kieu aduh ya Allah. Keur mah geus teu boga duit jang ngesona atuh ya Allah. Mudah-mudahan atuh aya di nu mere deui sapatu atuh sugan-sugan mantan ngajak balikan. Bari mere deui sapatu. Menon kasep. Ini sedih gitu hirup tuh. Tah kieu pi urang teh bada lingu anjing keur bate gablag duit, hutang loba, sapatu hiji-hijina ngadon cekah kieu tinggal di muka anjing. Cekah ini. Jika kurang parah beuh mah yang diparaban sapatu teh ieu mah. Dari sanggup tuh. Heueuh nya alus sama sangu jeung sayur sopnya. Bisa darah deui anjing. Kiraku ini beberapa sepatu aya apel kunaon atuh. Aing apel tara make sapatu ena make selasa walau we jeung selasa stres. Heeh, teuing karunya. Aing kurang kamari beli sepatu Air Jordan heeh. Air Jardor. Heeh, Air Jordan. Beli hiji, gratis hiji. Ieu matak pada kawa baturan we. Erek moal jeung maneh itu gitu. Asli pi. Ya cuman KW, urang kan beli nu orina cuman aya bonusnya nu KW-na. Bae KW teuing lah gitu. Bae lah. Erek, Bae sok urang mah ngaturkeun pisan. pada kawa baturan we karunya urang mah. Sok bae lah we. Ya, Bray. Anjing. Air Jordan. Terima kasih. Wah, Terima kasih. Jadi KW ya teh KW ngan teh KW teuing sih. Pada karunya kawa baturan gitu. Karunya gitu we sapatu hiji kita gitu. Ya we eta Nuhun pisan. pake we. Sia kadek kebaturan aing nu bageun anjing. Nya tidak kumaha kabalan mah tuh. Nuhun pisan pi. Pakai yang apel. Karunya. Ane ka mana ayeuna? Kidul lah kedeng. Oh, cek kidul. Atuh. Biasa aja masih sibuk pada. Nya ka HDP-nya nuhun nya. Oh, siap. Nya anjing Shopee bener-bener anjing bageurna ka aing. Buat kamera sepatu lah. Ieu mah naon sepatu butut kieu mah lah piceun ku aing mah lah. Da Shopee geus mere sepatu ieu. Jika bang buka aing penasaran anjing. Si goblok. Juga teh heueuh mere sepatu. PT ngadon mere lakban. Jang elem si anjing. Urang teh keur bayar ini ti euy. Naon? Kan urang teh posisi urang teh keur jomblo. Tah urang teh keur ngadeukeutan hiji awewe. Wah, si awewe teh geulis lah, pokona mah good looking, pokona mah jiga Eli Subiji, pokona mah. Good looking atunya. Tah, urang teh bingung. Urang teh yang jadi kabogohna, tapi urang teu wani ngadeuketanana. Boga we anak. Boga we anak. Oh, boga we anak. Langkah ka hiji eta. Oh, langkah ka hiji eta urang geus boga nomorna nya. Tah langkah kaduana kumaha urang rek minta tutorial ka maneh. Pasti saat mana guru ka urang ieu. Apa-apaan bener urang eta fuckboy atuh di kalincing teh. Kayak di fuckboy urang geus boga jam terbang banget teh. Pak kita mah hanya ka urang teh. Nya maneh fuckboy nya benernya. Emang maneh geus boga jam terbang? Boga atuh. Mantan urang sabaraha? Sabaraha? 32 anjing edan bener-bener Anu jalan teh 8 aya. enggak poin teh kabogoh teh boga 8. Kamu 8, mantan dulu jadi kabin 40. Oh, heeh. Jika nabi wae nya 40. Nyaan euy maneh boga jam terbangnya. Oh, enggak ya. Di si maneh teh percaya orang boga jam terbang heuh. Anjing. Jam terbang, Bray. Anjay, atuh ieu mah lain jam terbang, 5 jam ngapung. Sarua, Bray, jam terbang urang geus jauh ya. Dan si ieu jam terbangna sebagai fuckboy euy. Jengkal. Wih, tapi orang kurang percaya maneh. Jam terbangna orang kurang percaya. Di mana kurang percaya? Kurang percaya orang mah. Di mana kurang percaya? Orang buka jam terbang leuwih. Orang kurang percaya tina. Ya, jam terbang orang mah geus leuwih. Ya, jauh, jam terbang orang geus jauh. Edan.
sekali. Sekurangnya mana tersalah guru ka urang masalah percintaan. Siap, Suhu. Siap, Pak Boy Tasik. Siap, Pak Boy Tasik. Siap.